Agus. Oh, ya. Balikin sa duit Saat teh. Sian impong. Han. Iya naon ieu? Oh, ampura dek cara nyaho yang mana? Didinya. Naon geura aya naon? Liar. Liar kunaon? Duit Saat teh. Sian impong. Han. Iya naon ieu? Oh, ampura dek cara nyaho yang mana? Didinya. Naon geura aya naon? Liar. Liar kunaon? Ngomongna di posona lah ngomongna. Orang gua rawa siapa euy. Ganeng tuh aya naon teh? Ribut ieu. Sare wae Iya mah gawean teh. Gawean teh sare we di kamari. Nyopong kan ojek pakai sare. Kadang wae sudah. Orang beli kasur. Beli kasur jeung bantal sadiakeun. Tibra di dia kasur. Di buku naon itu sare wae gadang penting. Gadang di pangkalan ojek gaing. Ronda. Udah mah saja. Oh, Gus. Sekitaran wae. Kita apa ya? Bang, Ayo si Agus. Orang beri kesan bukan kesan dengan. Bisa Agus bengkelan nutup bieu. Barang-barangnya dibawaan. pasang bikin lewat tarik pokoknya pas dewasa anjing. Buru-buru aja Pak, ting kunaon teh? Kumaha ya? Nah, beri ke kulobaan teh. Buru budak teh. Ih, tarik ieu. Heeh, ting kunaon teh?
Benar ieu menu kemarin teh mah. Masalah ya mah. Ampong ka tipu gue nya si Ampong. Naon itu naon dari naon. Ini si Agus mah. Oh, bener teh. Lain kalau badan teh kitu nya. Mak. Wah, gandeng hayu budak lah. Kamaran barudak euy. Aduh, kieu. Tinggalkeun wae urang mah. Aduh, mungkin urang mah tukang sare nya. Tadi ajakan ku barudak. Agus. Oh, ya. Balikin saya duit Balikin saya. Pong, Gus, kieu we nama, Gus damai. Ulah itu ieu. Bereskeun meureun. Salahna kumaha? Bang Gus, cek si awewe salah kekeluargaan bang gitu, Gus. Masalah Apong yang Agus. Orang boga motor hiji napong yang namanya daripada orang goreng di lemur, geus ieu motor teh. Ah, kumaha Apong pasahan motor enak ku Agus. Deal nya. Ayo, balik ke. Oke, aku Motor teh boga, bengkel teh boga, segala eueuh. Soalnya we, turun tuh we. Molor wae. Turun tapi panggalan we. Aku nuklah nama pan dia permasalahan si Apong kemarin beres. Nah, ayeuna mah ulah tika sampai kejadian di terutama ente Pong. Ulah waka. Wah, urang anu geus tobat. Percaya lah nya bener tuh. Pokona mah kitu we. Ayeuna mah Jadian perhatian anu mah. pelajaran. Nang tobat anak minum ojek lah. Tah mending keneh ngojek pugu. Jadi aing ngojek mah jauh penghasilan pugu gitu. Urang arek kawin soalna euy. oh mau jang kawin Ojek, bisa halal lah tuh. Main slot ya urang mah. Tar ulang atuh ulang wae maneh mah. Gus. Siapa mana? Molor. Molor biasa, sawe mah. Molor. Paingan, cing tak sangka gandong monyet. Tadi teh berat si awe molor na motor. Mun urang mah si Agus babak belur atuh. Mana sih dah menyawana sosokan mah sare mah sare we padahal mah aing eta teh jangan wae pat prit kos wasit aing We mending keneh sare mana mau we. Sare lah. bener sare. Jadi
Mana teh sare mah heuh kitu lah. Ngaganggu biar geus arek. Bang Suna, nyanyi lagu, yuk. Arek pantun ah sagedeung. Tambal Ben. Bah kadong dong, bah durian dong tahun dong. Mana wes Agus mah. Udah usia. Duh, Deka. Salah orang sih yang motor itu bos. Yo we, cek si Agus mah secara kekuatan. Balik. Oh, Gus, enawa bicarakeun sekolah keluargaan. Gus we, pong Gus, kieu we nama Gus damai. Ulah itu ieu. Oh, bereskeun meureun. Masalahna kumaha? Si Agus we ngomong heueuh nya, cenah heueuh. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pret, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan lupa